bayi ya nelpon. Aduh, kebenaran dia. Yang ngarang itu. Terus mana? Iya. Ya, halo bos. Ayah. Aing sakumaha? Oh. Loba amat dia jeung naon atuh? Nyimpes lain. Oh. Ayah, tenang. Iraha meluncurna. Leutik kakarak 10.000 mah. Perkiraan jam sabaraha ka dieu na? Oh, jam 9. Lah ulah isuk teuing bisa agak sorean, Bos. Oh. Iya. Sekitar jam 2. Bisa ieu soalnya kan boga peta heula. Kan disurvei heula barangna. Oke lah, begitu mah. Ditunggu. Oke bos, ya. Waalaikumsalam. Ya, bisnisin ya. Siap. Bisa ngedepo aing geus kieu mah ya. Menang 10% ya. Mantap. Lihat, dulu lah. Masya Allah. Wah, jelema kadena jelema tuh balik kita angkat. Assalamualaikum. Salam. Weh, kenaan ngulang we. Wah. Karieur. Lieur kunaon, Jay? Boga duit. Lagi hutang. Panas jeung ngalepare, parana eueuh. Gaji sia perlu duit gong wari. Aya mah. Atuh aya duit mah aya aing mah tilok-taplok ku duit. Anggar duit gitu. Lah perluna mangan heutik, lah paling 1 jutaan begitu tah. Aja boga hutang sakitu. Gejreg nagihna. Mentak piliereun. Heutik amat ging. Nah, teh loba-loba bising toko bayar. Atuh aing mah hayang gede ge, kadu leube keur ngeprit ya. Papa. Ieu geus boga batur pugu. Mencapena doang ge ngarit. Aya 1 juta mah ya. Baju yuk. Nginjeman apa kumaha yo? Iya tuh nginjeman aing mah. Lain soalnya borahan sekali pan yo. Alhamdulillah ya anu nginjemannya. Aing mah bager, ulah dihalokeun jelema pelit bae ku sia aing menginjeman ka sia. Jangan halokeun jelema pelit bae ka aing. Oh lah kitu mah moal. Alhamdulillah anu nginjeman yo. Kayak dibikeun ieu kukula saparo ka ditu yo. Pakai kanu ngora ieu saparo yo. Bodo sia tah mah. Kebeneran amatnya. Iya kok saya nunungtun bae jeung ka dieu yeuh. Oh aing ge kok saya nunungtun bae ka dieu ya nulungan sia meureunna gitu. Tarima ieu nya. Tarima jeung geus dina lempeleungeun. Lain ini bikang nu ngorapan monyong bae yo. Teu boga duit ieu nyen lagi hutang. Ieu nek dibikeun saparo yo ka ditu. Legeng ongko jeung boga bikang 2 sagala. Kumaha teu boga bikang 2 mah. Isin ngan hiji bae tiba heula. Ya, Pak. Enggak, eta mah ieu mah nuhun bae nya. Waduh, kabeneran jasa ya anu nginjeman duit teh nya. Aduh, kamajikan aing bisa duitna beureum mah peuting ya. Lumayan lah.